Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sijamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sumirat nyangan alamar capada sora manuk recet di sarada patembalan jeung pada baturna pating gleber tina dahan kai kana dahan kai nu sejena. Dina wanci meletek panon poe Ratu Arum geus saged arek indit ka kademangan Gunung Halu dibarengan ku Nyi Iting. Ratu Arum indit ka imah Jang Sugih ngahaja arinditna isu keneh lantaran jalan ka kademangan Gunung Halu ka Cidagorengna lolobana mah jalan onder lah batuna rarentul bararadag. Ari Kunti Caci samangsa ningali Ratu Arum ini teh manehna ge ngaleungit di dinya dibarengan ku baturna nyaeta Kunti Reuwig. Sakumaha biasa samemeh indit ka tempat pintonan sarerea nyimpang heula ka bumina Juragan Danu. Inyana salaku sesepuh lingkung seni ronggeng mapag balebat basa anjog kabumina Juragan Danu. Jang Sugih terus bae bebeja perkara Nyi Rosmana anu geus jadi ronggeng di mapag balebat. Juragan Danu kalintang bingahna margi ronggeng mapag balebat kiwari langkung euyeub nambihan pangaweruh kanu sanesna. Telila diantarana dua kareta kuda arinit ninggalkeun lemur Ciangsana. Basa asup ka jalan anu brasna ka kademangan Gunung Halu kareta kuda teu bisa gancang lajuna lantaran jalan anu kasorang ka Cidagorengna. Ian ti loba batur rarentul teh katambahan oge loba jalan anu lalegok jero lalampahan oge mineng eureun loba batu anu pasolengkrah kudu dipiceunan heula atawa dikasisikeun sabab ngahalangan kana jajalaneun. Najan hese beleke kareta kuda bisa maju najan lalaunan. Keur dina satengahing perjalanan tina luhur gawir jungjleng jalma laluncatan aya kana 10na bari samagrang ku pakarang. Dua kareta kuda gentak ditingker bet siga arek ngabegal. Kusir Darmin ka Cidareuwaseunana kitu deui Jang Sugih jeung Jang Ahmad sarua ngarasa kaget. Dua urang begal nyampeurkeun ka Jang Sugih jeung ka Jang Ahmad. "Ieu kareta kuda arek ka mana ieu, ha?" cek salah saurang begal minangka gegedugna. Panonna muncereng ka Jang Sugih jeung Jang Ahmad. Sumuhun ieu teh rombongan ronggeng nu bade minton di bumina Raden Ian. Temal Jang Sugih bari ngadaregdeg.
Gegedug begal ngareret ka baturna anu direret ukur gideg. Keke ieu teh ronggeng anu miboga si pangal muilin, ceuk gegedug begal deui kawas nu panasaran. Sumuhun, walonjang sugih beungeutna sepa awahing ku sieun. Ari anu araya di jero kareta kuda sarua geus ngarasa sieun. Jantung ratuk tutunggulan sieun dikakalakeun ku para begal. Juragan Danu sareng garwana Den Ida sami ngaraos tagiwur, raraina katawis tos sarepa ngan Ratu Arum anu katitipan tenang teh teu ngarasa ringrang. Oke yo euy, dewek moal ngerampok sumawona ngaroga halaka ranjeun kabeh. Tapi dewek hayang panggih jeung si pangal muih. Itu cek gegedug begal nepikeun kahayangna ka Jang Sugih. Ari Jang Sugih ngareret ka lanceukna Jang Ahmad, sajongjonan mah Jang Ahmad ngahuleng loba kasieun jeung karempan. Sokomo nyimimi teh panu sasat jadi bentangna mapag balebat. Tapi teu lila Jang Ahmad ngawakca, paminta anjeun ku kuring bakal ditedunan ngan mi HP ulah dikuah kieu sabab apal sorangan apan kuring sabatur-batur teh arek minton. Kitu ceuk Jang Ahmad nyanggupan kana kahayang gegedug begal. Sok-sok bae bijilkeun, dewek hayang panggih jeung jinisna ieu teh, ceuk gegedug begal satengah maksa. Jang Ahmad teu bisa majar kumaha, terus bae turun tina kareta kudana laju muru kana kareta kuda Juragan Danu. Keke teh aya naon Ahmad? Sur Juragan Danu gasik tumaros ka Jang Ahmad katawis semu geumbeur. Urang sadayana dicegat begal Gan Danu. Namung aranjeunna moal ngarampok sumawona mergasa mah mung aranjeunna hoyong ningal si pangal muih hungkul. Abdi teh tos nyangeman anu diwayagat teh inggis ngakalakeun kasadayana. Walon Jang Ahmad ngebrehkeun ka Juragan Danu perkawis anu nuju ka jantenan. Beuh, kumaha ari geus kieu ye? Aduh, kula teh kacida ari wangna Ahmad. Sok komo ka nyimimi mah, sieun kumaha onang? Kitu kasauran Juragan Danu kalintang salempangna ka nyimimi. Abdi tanggal waler Gandanu bilih aya kajantenan anu mata ngabahayakeun ka nyimimi mah. Abdi ge kantos ngalawan heula panginten keun kantun kumaha engke bae lah. Walon Jang Ahmad geus gilig pikirna rek ngalawan satekah polah lamun nepi ka nyimimi diganggu ku para begal teh. Juragan Danu teu nyarios deui, anjeunna banget ku percanten ka Jang Ahmad. Jang Ahmad terus bae ngageruan ka nyimimi sangkan kaluar tina kareta kudana. Ari Ratu Arum ngawatek pangawasana nyana ngemat panyima ngamat kahimengan kana dirina. Lalaunan Ratu Arum kaluar tina kareta kuda dibarengan ku Jang Ahmad. Ratu Arum lempang nyamperkeun ka gegedug begal. Samangsa Ratu Arum aya di luar, kabeh balad begal baru celik neuteup meh teu ngiceup ka Ratu Arum. Pon kitu deui gegedug begal, panonna ukur molotot samangsa geus aya Ratu Arum hareupeunana teh. Saha nu hayang panggih jeung kuring teh? Cek Ratu Arum panonna neuteub seukeut ka gegedug begal. Gegedug begal nu geus katerapan sima Ratu Arum teu sirikna dodongkoan awahing ku Ajri. Apunten Den, pun mang tos kumawantun ieu megatan lalampahan nu bade ka kademangan Gunung Halu. Pun mang teh mung hoyong ningal ka salira we ungkul Den anu kaceluk si pangal muih. Walon gegedug begal kacida rengkuhna ka Ratu Arum. Ari Jang Ahmad jeung Jang Sugih ukur molohok ningali ketak gegedug begal nu kawas ngemuka sieun ku nyimimi teh. Aya bayana kuring ge bisa ngarti. Ke saha ngaran mang teh jeung kunaon make megatan di dieu? Kapan mang bisa lalajo kuring sabatur-batur dina mangsa pintonan? Cek Ratu Arum deui tumanya ka gegedug begal. Oh, sakali deui hapunten tos kumawantun sun. Ari wasta mah pun tatun
Oh dupi ieu mah pun Wiro temal gegedug begal nu ngaranna Tatun bari nunjuk ka baturna nu ngaranna si Wiro. Gegedug begal nu ngaranna Tatun nuluykeun deui cumaritana. Usa kawit mah pun mang sabalad-balad teh bade ngabegal ieu teh. Namung waktos ngadangu ieu teh rombongan ronggeng pun mang teh teu wantun ganggu manawi. Kumargi nuju alit sok dicacaan aku pun aki nongton ronggeng cahaya sumirat kagungan Kilendra dugi ka mangsa dewasa pun mang teh kacidami karesepna kana ronggeng pun mang teh tos lami nguping perkawi selira enden nu kawentar pada nyebut si Panggalmui. Ayeuna tinekanan tiasa lawung bingah pun mang teh kitu ceuk Mang Tatun ngebrehkeun kayaan dirina anu satadina mah boga karep arek ngabegal. Bisi mang hayang apal ieu ronggeng teh bogana Kang Ahmad jeung Kang Sugih putuna Kilendra. Pokna Ratu Arum ngabejakeun perkara ronggeng anu dipiboga ku putuna Kilendra. Gegedug begal Mang Tatun tangka ngaranjuk panonna mencrong ka Jang Ahmad. Ari Jang Sugih terus bae turun tina kareta kudana nyamperkeun ka lanceukna nyaeta Jang Ahmad. Mang Tatun gentak ngadeuketan ka Jang Ahmad teu sirikna ngarangkul. Duh sugan teh sanes putuna Kilendra ieu teh ampura pisan ade. Ceuk Mang Tatun kadenge sorana dumareuda asa kagagas ngadenge nu boga ronggeng teh putuna Kilendra. Teu nanaon Mang kukuring geus dihampura tembal Jang Ahmad bisa ngarti kana ketakna Mang Tatun. Jang Sugih sasalaman ka Mang Tatun jeung ka baladna nu ngaranna si Wiro. Ari balad nu sejena taya nu cacarita ukur ngabandungan polah gegedugna. Sakali deui ampura pun Mang sabalad-balad duh reueus pisan pun Mang teh tiasa tepang sareng putuna Kilendra. Mang Tatun atra cari nakdakan. Sami-sami Mang keun urang silih lubarkeun ayeuna mah ceuk Jang Ahmad bari imut. Sakali deui ampura kaden duaan pun Mang tos kumawantun megatan reng-rengan para ronggeng. Mangga bae ayeuna mah geura teraskeun deui lumampahna. Najan pun Mang teu tiasa nyaksini kana pintonanana namung pun Mang regreg tos tepang sareng si Enden oge sareng aden duaan. Kitu pokna Mang Tatun terus bae sasalaman ka Ratu Arum ka Jang Ahmad katut Jang Sugih. Kitu deui balad begal nu sejena sarua marilu sasalaman. Sanggeus amitan Mang Tatun jeung balad-baladna arasup deui ka jero leuweung. Jang Ahmad jeung Jang Sugih naraik deui kana kareta kudana. Kitu deui Ratu Arum geus unggah deui kana kareta kuda. Dua kareta kuda maju deui lalaunan nuluykeun deui lalampahanana. Dina wanci kalangkang satangtung. Dua kareta kuda geus anyog gabumina Raden Ian nu ayana di kademangan Gunung Halu. Pribumi teras bae mapag anu anyar sumping saparantos silih bageakeun Raden Danu sareng garwana Enden Idah katut Ratu Arum lebet ka rohang tatamu. Ari Jang Ahmad jeung Jang Sugih katut para nayaga keur nurunkeun pakakas pamirigna. Kitu deui para ronggeng keur ngunjal babawaanana dibantuan ku Nyi Iting. Raden Danu sareng garwana Enden Idah oge Ratu Arum teras bae munjungan ka panganten sareng ka para tatamu anu sanesna. Tos rengse munjungan sadayana caralik dina kursi. Basa Ratu Arum muka tutup beungeutna anu araya didinya ukur carolohok kasima ku kagelisan Ratu Arum. Paingan cenah ceuk beja lamun si Panggalmui teh miboga rupa anu kacida gelisna meh taya nu mapakan kitu ceuk pamikir nu araya didinya. Ari Raden Ian nu memang rada cunihin panonna buncelik kanu mencrang gawena ukur hok cai we
molohok bari hayang hokyang berenya molohok cai mah molohok bari ngacai hokyang sok padahal mah garwana tos dua eta teh bojona Raden Ian anu sepuhnya eta enden Titin ngaraos keheul wireh ningal pola carogena anu cunihin teu isin kana tangtungan salaku hiji demang margi soca carogena ningal karatu arum teh kawas heuh maung nenjo mangsana hoyong ngrekeb sigana teh Den Titin ngajeletot nyiwit panangan carogena pugu bae Raden Ian teh tangka ngagurubug katawis raraina euceuy beureum bari ngemu kalingsem pok bae Raden Ian teh ngawakca hatur nuhun Kang Danu wireh tos ngeluhan pangangkir ti Rai pingah pisan Rai teh anu dianti teh tos sumping ka dieu saur Raden Ian minangka bubuka carita sami-sami Rai Ian engkang ge ngaraos regreg tos tiasa nyubadanan pangangkir ti Rai Ian waler Juragan Danu sami ngebrehkeun kabingah manahna Juragan Danu teu nyabit perkawis begal anu megatan di jalan margi sawaktos dina kareta kuda Ratu Arum nyaram ka Juragan Danu sangkan teu nyarios perkawis begal ka Raden Ian wangkongan kapegat kudua rencang anu nyanak cai sareng lalawuhna sok disimpen dina meja sok kadinya Kang Danu acek idah oge nyai geulis dileut heula caina saur Raden Ian anjeunna mayunan ngarongkong kana cangkir ditambi teh Rai Ian waler Juragan Danu meh sareng garwana katut Ratu Arum kupkop kana cangkir pikeun ngajaga keamanan samangsa pintonan Rai teh tos ngeprak balad punggawa samalih mah Rai oge nyuhunkeun bantosan ti kademangan Cijenuk sanesna naon Kang ku seueur wartosna iteh wireh seueur nu nongton nu ngadadak buringas dina samangsa pintonan ronggeng saur Raden Ian nguningakeun perkawis kasiapan anjeunna kanggo keamanan sawaktos pintonan bari cumarios teh soca Raden Ian teh teu weleh we meletet kanu geulis hal ieu teh teu luput tina paningal garwana Den Titin manah Den Titin kalintang keheulna mun seug daya tatamu di dinya sigana teh bulut buhun carogena tos diacak-acak didamel cobek ku anjeunna ari Ratu Arum sajeroni ngabanungan kanu keur cacarita teh panonna manco kana Cau Tanuk raja anu umyang koneng pikabitaeun sokomo Cau Tanuk raja mah leuwih badag tibatan Cau Tanuk biasa lamun teh mah tayasa saha di dinya Cau Tanuk raja geus dihekak manten sigana teh ku Ratu Arum atur nuhun Rai Ian beun Kang kalintang reugreugna teh sanesna naon ari anu nongton mah sok taraga wiwaha margi hawa hiburan mah panas sok kantenan anu ditinggalna mata ngahudang rasa kapanasaran mah tinangtos sok ilang akal sehatna lat lali kana wiwitan kitu kasauran Juragan Danu kalintang bingahna ngadangu kasauran Raden Ian teh kartos pisan Kang Danu mugia bae ulah aya kajantenan anu teu dipiharep ku urang sadayana amin mugia bae sing lancar sagala rupina Rai Ian saur Juragan Danu deui ngantebkeun cariosanana Raden Ian sateras nama aluprek ngobrol kaselangan kutuang leueut sajeroni ngobrol teh soca Raden Ian mah teu weleh we maling teuteup ka Ratu Arum ari Ratu Arum apaleun pisan kana polah Raden Ian anu cumentol asa jadi arjaun ka singsal dasar jalu atel purunyusna teh beak dikarep awas ya diwarah ku aing Ratu Arum ngupat tina hatena samangsa Raden Ian neuteup ka manehna panon Ratu Arum dikiceupkeun sabeula puguh bae hate Raden Ian ngadadak ngajedud pating sareblak dikiceup deui ku nu geulis teh diukna dumadakan dangah pangrasa nu lenjang teh katarik ati ku dirina
Den Titin kalintang benduna ningal talajak carogena nu kawas ngahajakeun teh. Katingal panangan katuhuna tos buleud kantun ngantosan dawuh kanggo nyayang kana rarai Raden Iyan. Dasar kasebeuleun teu nalipak maneh gablek salaki teh. Pangrasa kasep ngurak keneh. Teu ninjo sakitu geus rengkot beot teh. Awe nu sakitu gelisna asa pamohang landaikeun ka lalaki taweh woh kolot ku maneh. Dasar nurus tunjung. Ong boro jeung awewe ngura anu keur mejeuna bal kesenteng. Jeung aing oge ukur jerot jeleng we kawas hayam. Gejerot hayameun eta teh. Ke daguan mangsa peuting ku aing arek dijetot sia. Kitu geurentes manahna Den Titin kalintang benduna ka carogena. Aya deui gejerot hayameun teh nya. Gejerot keleber. Gancangna carita dina wanci harieum beungeut nu lalajo geus minuhan ka sakuliah panggung hiburan teu sirikna heurin usik hese ngejat pon kitu deui nu daragang ngajalajar minuhan jajalaneun. Memeh pintonan ronggeng di mimitian nu lalajo lolobana caricing heula di warung bari ngaropi. Deh laksana oke urang nyakseni si pangalmui euy nu sakitu kawentarna. Ulah cuk beja hungkul. Urang bisa ukur ngalebah atawa nyipta-nyipta kumaha ahengna eta si pangalmui. Kitu ceuk salah saurang lalaki bari ngadekul ngahanca goreng ulen di warung. Nyaeta heueuh, omongan akang teh bener pisan. Ukur ngadenge beja mah aduh rajen ditambahan. Tapi ari geus ningali dina kieu mah urang mal panasaran. Temal baturna bari sarua ngadekul ngahanca goreng ulen nu haneut keneh. Samangsa panata acara geus aya di panggung, nu lalajo beuki nyered ka hareup, hayang beuki deukeut ka panggung pintonan. Nu lalajo ngadadak jempe samangsa panata acara biantara. Wilujeng wengi, wilujeng tepang ka parwargi sadayana, salampang wanoh ti pribados. Kuring salaku panata acara kawakilan ku pamangku hajat nyaeta Raden Iyan sakali pamangku hajat ngebrekeun kabingah manahna wireh tos rengse nikahkeun putrana nyaeta Enden Tita ka Raden Ardi. Minangka tawis kanyaah sareng katineung kanggo sakumna para wargi Raden Iyan teh ngulem ronggeng mapag balebat nu tos sohor ka saban wewengkon utamina mah ka si pangalmui anu kurang pada nganti. Tangkung nati eta ronggeng mapag balebat oge katamihan ronggeng engal namung heubeul. Artos nama engal ngahiji sareng ronggeng mapag balebat namung anjeunna tos lami ngaronggengna taya sanes iwalti nyiros manah tilas ronggeng kancra medar. Sate acana nutup piantara pribados umajak sangka nu narongton tartib ulah nyieun kariweuhan ngarah pintonan cacap dugi karengse. Mung sakitu tisim kuring mah mangga wilujeng nyakseni kana pintonan ronggeng mapag balebat. Panata acara nutup biantarana. Anu lalajo sarurak awahing ku bunga sawareh kaleprok pating sarwit. Oh, tunyana euy nyiros mana pindah ka mapag balebat. Hartina mah kancara modar geus teu boga ronggeng andolanana. Cek salah saurang nu lalajo bari gogodeg. Eta baheula ronggeng Cahya Sumiratik Jaya kawentar pada mika serap telila kasilih ku ronggeng kancra medar nu sohor nepi ka kiwari tapi ayeuna kancra medar geus mimiti pareum kageser ku ronggeng mapag balebat heuh abong di dunya geuningannya heuh nu langgeng kitu temal baturna kawas nu keur nyoreang di kamang sakatukang. Jang Sugih salaku pupuh lingkung seni ronggeng mapag balebat geus aya di panggung. Dina biantarana Jang Sugih teu panjang lebar ukur ngeceskeun aturan dina marengan ngibing para ronggeng. Nu meunang marengan iwalti para tatamu nu lalajo mah teu bisa. Perkara si pangalmuih geus jadi hiji kacindekan lamun teu bisa dibaturan kusing saha bae samangsa keur minton. Cacap Jang Sugih cumaritana nu lalajo sarurak deui mangkin rame. Di luhur kai anu kawilang luhur rada anggang ti panggung hiburan tapi ari nempo kalebah panggung mah kacida atrana
Kunti cacih keur si dengdang dibaturan ku juri gerwig ku kunti rewig. Tengyo ku ilaing rewig manusia mah loba kamonesan bisa mintonkeun ronggeng. Ada ngedeg-deg kuno lalajo mata kresep neuleuna ge. Cek kunti cacih panona mencrong kalebah panggung. Arana ge manusia tuh neneng. Loba tarekahna. Amun diriwana ngapronggeng ngibingna meureun kunti hungkul moal rame neneng. Walon kunti rewig sarua panona manco ka panggung. Lain perkara anu ibingna kunti hungkul rewig, tapi ririwa mah teu bogaeun pakakas pamirigna. Bir aku ngengklak ngibing teu make pamirig. Awas kunti anyaran owah. Utak itek jika getek diang orok. Suntra sentre padis bujur dicocot tumila. Pokna kunti cacih mere alasan ka kunti rewig pangna kunti teu nanggap ronggeng. Omongan ilaing mah matak lieur kana hulu neneng. Kalilaan mah bukuing teh bakal murudul. Balas mikiran caritaan ilaing neneng. Cek kunti rewig ngarasa leuneng ku omongan kunti cacih. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video anu sanesna dina episode anu ka-34. Cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.